Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang siswa-siswi sadayana. Mudah-mudahan hidup salawasna dipaparin kasehatan ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dina danget ieu, hayu urang lajengkeun deui pembahasan ngeunaan kisi-kisi materi asesmen madrasah tahun 2025. Kukituna hayu urang perhatoskeun sasarengan. Materi anu kahiji nyaeta materi warta. Warta nyaeta katerangan atawa beja ngeunaan hiji kajadian atawa peristiwa. Dina istilah basa Indonesia warta disebut berita. Warta teh sumebar ngaliwatan rupa-rupa media. Di antarana nyaeta media cetak jeung media elektronik. Di antara media cetak anu biasa dipake ngawartakeun hiji kajadian teh nyaeta koran jeung majalah. Ari conto media elektronik mah nyaeta televisi, radio jeung internet. Warta oge kudu aktual jeung faktual. Aktual hartina warta teh mangrupa peristiwa anu anyar-anyar kajadian. Ari faktual hartina nyaeta warta teh nyaeta peristiwa anu bener-bener kajadian. Warta anu bohong disebutna hoak. Warta anu hade kudu nyumponan unsur-unsur wartana oge. Unsur-unsur warta teh dicandak tina istilah basa Inggris nyaeta 51H. Eta teh nyaeta what, wow, where, when, why jeung how. Tah. Di dieu aya conto warta anu dicutat tina salah sahiji koran. Warta anu aya di dieu mangrupa warta anu lengkep sanajan wanguna pondok. Ayeuna urang cobi analisis ngagunakeun unsur-unsur wartana. Anu kahiji unsur what atawa naon. Pikeun ngajawab unsur naon, urang tiasa milari kana kalimat awal dina eta warta. Jawabanana nyaeta tabrakan mobil pick-up jeung bus hebring, anu kadua unsur wo atawa saha. Pikeun ngajawab unsur saha, urang tiasa milari saha wae anu dicaritakeun dina eta warta. Jawabanana nyaeta 5 karyawan pabrik aci jeung emen salah sahiji warga anu diwawancara dina eta kajadian. Anu katilu unsur where atawa di mana. Pikeun ngajawab unsur di mana, urang tiasa milari tempat kajadian eta tabrakan. Jawabanana nyaeta di Sadang, Purwakarta. Anu kaopat unsur when atawa iraha. Pikeun ngajawab unsur iraha, urang tiasa milari kana katerangan waktu eta kajadian dina warta. Jawabanana nyaeta pasosore, kaping 12 bulan Februari, anu kalima nyaeta unsur why atawa kunaon. Pikeun ngajawab unsur kunaon, urang tiasa milari kana katerangan atanapi alesan nu jadi sabab pangna eta tabrakan teh bisa kajadian. Jawabanana nyaeta mobil pick-up nyiap truk, teu kanyahoan di hareupeunana aya bus hebring jadi weh diaduk. Anu kagenep nyaeta unsur how atawa kumaha. Pikeun ngajawab unsur kumaha, urang tiasa milari kana kaayaan atanapi suasana dina eta kajadian. Jawabanana nyaeta akibatna 5 karyawan pabrik aci tatuparna tuluy dibawa ka Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Materi anu kadua nyaeta materi rumpaka kawih. Hidep sadayana tangtos kantos diajar kawih Sunda. Tah. Kanggo danget ayeuna baris dipedar deui materina. Rumpaka teh nyaeta puisi anu sok dilagukeun. Dina basa Indonesia istilah rumpaka teh sok disebut oge lirik. Rumpaka raket patalina jeung karya sastra, ari kawih mah raket patalina jeung karya seni nyaeta seni karawitan. Rumpaka kawih Sunda teh wanguna mangrupa puisi. Hartina kauger ku guru lagu jeung guru wilangan. Unsur-unsur kawih Sunda teh kabagi jadi 2.
Aya unsur batin atanapi adegan batin, aya oge unsur lahir atanapi adegan lahir. Anu kaasup unsur batin nyaeta jejer atanapi tema, rasa, nada jeung amanat. Ari anu kaasup kana unsur lahir nyaeta purwakanti, wirahma jeung gaya basa. Di dieu aya sababaraha conto judul kawih. Tangtos hidep moal birek deui, lantaran kawih-kawih ieu teh kaasup kana kawih modern atanapi populer. Di antara contoh kawih populer teh nyaeta es lilin, mojang priangan, sabilulungan, bubuy bulan jeung rea-rea deui. Dina basa Sunda oge aya nu disebut kakawihan. Kahade ulah pagentos. Ari kakawihan mah sakur-sakur lalaguan anu sok dihaleuangkeun dina kaulinan barudak tradisional Sunda. Contona nyaeta endog-endogan, cingciripit, perepet jengkol jeung rea-rea deui. Materi anu terakhir nyaeta sisindiran. Urang kantos diajar materi sisindiran waktos kelas 8. Dina istilah basa Indonesia sisindiran teh disebutna pantun. Dumasar wanguna sisindiran dibagi jadi 3. Anu kahiji nyaeta rarakitan. Anu kadua nyaeta paparikan. Anu katilu nyaeta wawangsalan. Sisindiran oge bisa dipasing-pasing dumasar eusina. Dumasar eusina sisindiran dibagi jadi 3 oge. Anu kahiji nyaeta piwuruk atanapi papatah, anu kadua nyaeta silih asih. Anu katilu nyaeta sesebred atanapi heureuy. Tah, ayeuna urang bahas conto sisindiran anu kahiji nyaeta rarakitan. Pek ku hidep tingali conto rarakitan anu aya di handap. Ciri-ciri rarakitan anu kahiji nyaeta rarakitan mah diwangun ku 4 padalisan atanapi baris. Ciri anu kadua nyaeta baris kahiji jeung kadua nyaeta biasa disebut cangkang. Baris katilu jeung kaopat nyaeta biasa disebut eusi. Ciri anu katilu nyaeta unggal padalisan atanapi baris dina rarakitan diwangun ku 8 engang atanapi suku kata. Cara anu gampang pikeun ngitung engang atanapi suku kata teh ngagunakeun ramo-ramo leungeun urang. Ciri anu kaopat nyaeta dina rarakitan kedah aya kecap anu diulang 2 kali dina awal padalisan atanapi baris. Kecap dina awal padalisan atanapi baris kahiji diulang deui dina awal padalisan atanapi baris katilu. Kecap dina awal padalisan atanapi baris kadua diulang deui dina awal padalisan atanapi baris kaopat. Ciri anu kalima nyaeta kecap-kecap dina tungtung padalisan atanapi barisna kedah murwakanti. Hartina sora pokalna kudu sarua. Tah, ieu mangrupa sisindiran anu kadua nyaeta paparikan. Upami ditilik-tilik mah paparikan teh hampir sarua jeung rarakitan. Kahiji jumlah padalisan atanapi barisna sami-sami kedah aya 4. Kadua, baris kahiji jeung kadua sami-sami disebut cangkang. Baris katilu jeung kaopat sami-sami disebut eusi. Katilu, unggal padalisan atanapi baris sami-sami kedah aya 8 engang atanapi suku kata. Kaopat kecap-kecap anu aya dina tungtung padalisan atanapi baris sami-sami kedah murwakanti. Jadi beda paparikan jeung rarakitan mah mung saukur hiji. Nyaeta dina paparikan mah teu kedah aya kecap anu diulang dina awal padalisan atanapi barisna. Jadi paparikan mah sipatna bebas. Eta teh jadi hiji-hijina hal anu ngabedakeun antara paparikan jeung rarakitan. Lantaran ciri-ciri sejenna mah sarua kacida. Tah, sisindiran anu pamungkas nyaeta disebut wawangsalan. Ditilik tina wanguna, wawangsalan mah tos katingali benten tina sisindiran anu sejenna. Dina wawangsalan mah jumlah padalisan atanapi barisna teh mung aya 2.
Sajaba ti eta wawangsalan mah sok disebut tetebakan atanapi tatarucingan. Hartina di akhir wawangsalan urang kedah milarian jawaban tina eta tetebakan atanapi tatarucingan. Sanajan kitu, dina wawangsalan pasti bakal dijelaskeun barang naon anu kudu ditebak. Dina padalisan atanapi baris kahiji teh umumna bakal nuduhkeun barang atanapi hal naon anu kedah ditebak. Dina padalisan atanapi baris kadua teh umumna sok aya kecap anu padeukeut kana wangsal atanapi jawaban tina eta tatarucingan, geraku hidep tingali jeung perhatoskeun dina conto wangsalan di handap. Padalisan kahiji teh nanyakeun naon ari lomari gede jeung tiis. Padalisan kadua aya kecap ikhlas anu deukeut kana jawabanana. Jadi eta wawangsalan teh jawabanana kulkas. Alhamdulillah rupina pedaran materi kanggo kisi-kisi asesmen madrasah tahun 2025 dina danget ayeuna parantos rengsek. Tadi hidep atos merhatoskeun pedaran ngeunaan materi warta, rumpaka kawih jeung sisindiran. Eta sadaya mangrupa materi anu kantos dipelajari ku urang waktos kelas 8. Salajengna, hidep tiasa ngerjakeun latihan soal asesmen madrasah anu aya dina bagian akhir ieu video. Hatur nuhun kana sadaya perhatosanana. Neda dihapunten upama seueur kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.